Merdeka itu bukanlah bebas tanpa hukum, bukan hadiah dari Jepang dari Belanda, bukan merebut kemerdekaan teh mencitan Belanda jeung Jepang dina tur di mana di Galunggung, di Cipanas Galunggung. Saha nu mencita para kiai, karena kiai dipencit contoh Kiai Masruh, Kiai Fahrudin Cikleng ditangunyarkeun, dijogokeun, dicikeusal, dikubur dua kiai besar, dipayunkeun, disakuburankeun itu biadabna Jepang Belanda. Ngertos teu? Gelo ge hayang hirup kudu urang nu normal. Cirina nu gelo hayang hirup di Ciamis aya jalur kareta api bade ka Tasik. Aya nu gelo keur ngagaro dina rel kereta api, begitu datang kereta api kan lompat. Cek urang mah nu gelo mah tong kudu lompat. Kaden we kereta api ge kunaon banget tadi hedan senpae. Galasa. Senpae banget tadi hedan teh. Komo urang nu sehat. Galasa. Komo urang nu sehat. Hamdan na'imin hamdan syakirin amma ba'du. Puji syukur hak milik Allah Rabbul Ghafur Allah azza wa jalla. Shalawat wa salam mudah-mudahan limpah curahkeun ka panutan orang sadaya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tabi'in, ulama umat di akhir zaman. Mukadimah dicekapkeun wae ka pangarsa. Dipeundeui kasepuhan anu neraskeun pangarsa Ais almarhum sadayana urang babakan kadu mah tararangeun margi muridna anu ngalebetan pangaosan di babakan kadu. Alhamdulillah putrana mantuna tiasa tepang sareng urang sadaya. Ku kituna wasilah mantenna diulang ku panitia peringatan HUT RI di Babakan Kadu khususna RT 02 umumna warga Babakan Kadu sa RW 010 di DKM Masjid Jami Al Hidayah tiasa tepat. Ira tos tiri sadayana oge. Pangna abdi dirangkap acuk dua tiris eta. Satengah 10 waktos teh. Cekap pangaosan mah nu wae. Abdi mah mualami bakat kubingah da intina mah syukurna nu wae. Dina menanggapi atau merayakan HUT RI kabagi 3 bagian. Hiji aya anu bentuk syukuran. Sakumaha anu didugikeun bae. Simulasi oge tamsilan, contoh-contohna pantos dijelaskeun. Kantun urang memilih. Anu kadua aya anu bentuk malulu hiburan. Tidak ada bentuk syukur. Anu katilu ngufuran, jauh sareng syukur, lebih daripada hiburan eta namina ngufuran. Bakat bunga merdeka nepi ka poho salat poho naon eta teh ngufuran. Upami hiburan mah saperti nu ayeuna dijalankeun kamari 2 malam, 3 malam eta seseueurna hiburan. Wajar-wajar saja bangsa Indonesia itu hiburan. Bahasa kolot mah berjingklak-jingklak karena bungahna merdeka Indonesia. Perlu bunga eta diisi ku hiburan. Yang dilarang itu berlebih-lebihan, ngufuran. Yang dianjurkan itu adalah syukur. Tak mudah-mudahan nu ayeuna teh kalebet syukur, nu ti kamari kalebet hiburan. Nutuk kealaman jeung ulah dilajalankeun mah adalah ngufuran. Leres teh? Nah, mudah-mudahan ieu teh hajat panglamina di RT 02 mah batur tos teu hajat oge hajat we ieu mah. Di RT 02. Karena
semangat juang kemerdekaan anak seperti anyar merdeka gitu. Bagus sebetulnya, bagus semangat gitu. Malah kedah dicanak semangat ieu teh kadeta ulah ditinggalkeun semangat ieu teh. Terus Pak RT tahun ge si langkung teh ieu syukurna ngartos. Semangat syukurna langkung teh ayeuna semangat ieu canak deui masyarakat teh ku Pak RT teh canak ka masjid. Ngartos teh saperti ayeuna upami ningali kamari pawai PRT 02 abdi mah dugi kaceurit di luhur loteng sedih teh ngalet macam-macam karakterna ditebongkeun gitu kan. Oh itu teh karakteristikna orang 02 teh gitu katingali bagus semangatna malah didukung ku sadayana. Nah nanti kesemangatan ini jangan sampai punah Pak RT kade ulah dilirenkeun semangat itu canak karena pengawasan karena gotong royong leres canak semangat itu karena pengawasan karena gotong royong berbagai kegiatan di RT-RT yang lain kita bersama-sama sa-RW, sa-DKM, 3 RT tidak cuma di lokasinya di RT 02 gitu. Kok gitu nah syukur ya mudah-mudahan ditambah ku Allah. Tapi kreatif oke panitiana bukan hanya syukur, bukan hanya hiburan, tapi diakhiri dengan syukur melaksanakan pengajian. Mun teu aya pengawasan, abdi ge moal ka dieu deui salahna mah. Teu cocok gitu. Ngeus teu. Lantaran aya pengawasan, ngan bae wajar aya hiburan mah bangsa Indonesia, betul? Merdeka itu bukan hanya untuk satu golongan, satu bahasa, satu suku, satu provinsi, bukan, tapi untuk semua, betul? Don't is warning what is love, but is warning do not is love. Aing teh orang Amerika gitu ya. Isi baca aja itu bisa bahasa Inggris. Ngertos teh? Syukur itu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita berbangsa, bernegara, bersatu, kompak, serempak, gerakan dengan cepat. Alhamdulillah Pak RW, Pak RT, Ketua DKM, tokoh masyarakat, para pemuda kompak. Untungnya di halodo lamun di dieu jarogen sareng anu darangdukan ibu-ibu ikut gembira merdeka Indonesia hujanan jigana matos maracul we jigana lah yang untung we ku Allah teh dipikanya maka syukuran ayeuna ngaras teh anjing mah bubarkeun we Pak RT ulah bubarkeun we ulah hayo disewa ieu teh si gobol teh gaduh kas RT 02 biaya nage pangabeuna kadenya kudu dibedakeun tipe deui mah mau balik di luar ieu mah mau balik si puput entar di Palaban teh ya gitu singa teh abdi ge sok teu raos diuleung kalau jauh sajauh-jauh ari amplopna diaturkeun kan teu etis atuh leres teh gitu kan sajutaan ge nya wah jadi karunya teh pakai tujuan apa itu alhamdulillah nuhun Pak RT-nya kompak nah semua elemen kegiatan yang dilaksanakan oleh semua masyarakat di RW 010 3 RT ini selesai semua ini terakhir. Mudah-mudahan keberakhiran ini menunjukkan satu kekompakan untuk masa depan. Kesatuan persatuan ini merupakan satu bangkit RW 010 sehingga bisa bersyukur kepada Allah pada malam ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saur Sayyidina Ali laisatil hurriyah antab alamat tauhid walakinal hurriyah antab alama yujib. Merdeka itu bukan hadiah, merdeka itu bukan bebas tanpa hukum, merdeka itu bersatu dan membangun, betul? Tanpa kesatuan, tanpa pembangunan tidak akan merdeka. Lamun aing-aingan sa Indonesia moal merdeka, apa dikira Belanda dan Jepang gigih papan kencing di Indonesia teh sakedeung 350 tahun. Bukan sebentar, 350 tahun. Berapa tahun Jepang? Coba.
Anu pernah sekolah ieu teu nanya kanu teu sekolah. Berapa Jepang? Belanda 350. Maka disebut mangke si bobol. Di Indonesia begasnya kalau si bobol eta teh tilas Belanda. Maka bobol. Begitu Belanda eleh keluarga Indonesia semua kompak, para kiai yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Seluruh Indonesia 357 kiai besar ulama yang memiliki pesantren, murid Syekh Khalil Bangkalan Madura menyatukan, acungkan tangan, angkat jempol, angkat bendera. Soekarno mengatakan bahwa ini merdeka pada hari Jumat jam 11 hari Jumat tahun 1945 merdeka. Itu semua kompak berdoa bersyukur sehingga kumpul di Jakarta semua ulama se-Indonesia membangkitkan rasa syukurnya, membuktikan satu pembangunan Masjid Istiqlal. Itu Istiqlal itu artinya merdeka. Betul. Nah, jadi simbolnya syukurna ka Allah teh bawa ka masjid. Kitu maksudna mah. Geus dicontohan ku para ulama, ku para pahlawan yang banyak dapat pahalanya. Satu syukur itu dibuktikan membangun masjid, lalu sholat berjamaah di masjid. Jadi kita setelah memperingati 17 Agustus HUT RI ini, tingkatkan kita syukur dengan cara praktek ibadah sholat cara berjamaah. Cari masjid yang terdekat. Ari caket ka kaum mah sok we di kaum salatku. Ngartos teu? Ari caket ka Istiqlal sok ka Istiqlal salat mah bebas. Ngartos teu? Bisi tebih teuing di pasantren ka etang tebih, Al Hidayah ka etang tebih, At-Taqwa ka etang tebih, Darussalam ka etang tebih. Entos we di Istiqlal nu caket atuh salatna. Leres teu? Nah, itu rasa syukur kepada Allah. Ulah neangan anu tebih nu caket heula. Lebetan. Leres teu? Nah, itu bukti daripada pembahasan yang ke-1 tadi pengusaha. Nah, syukur, laikeun. Ada yang semangatna ulah liren. Ngagorak bade bobot teh. Rencanakeun deui tahun anu bakal datang teh engke teh. Taikeun deui mubalik teh onang deui. Mudah-mudahan abdi masih hidup. Amin. Amin. Merdeka itu bukanlah bebas tanpa hukum, bukan hadiah dari Jepang dari Belanda, bukan merebut kemerdekaan teh mencitan Belanda jeung Jepang dina tur di mana di Galunggung, di Cipanas Galunggung. Saha nu mencita para kiai, karena kiai dipencit contoh Kiai Masruh, Kiai Fahrudin Cikleng ditangunyarkeun, dijogokeun, dicikeusal, dikubur dua kiai besar, dipayunkeun, disakuburankeun itu biadabna Jepang Belanda. Ngertos teu? Kiai Haji Zainal Mustafa digugusur, ditenggelan, digebugan. Itu kan cukup melawannya dengan babu runcing jeung kastrol, bom atomna teh kastrol. Da sabaraha lain kastrol asli nama kastrol katingali nama itu kan punya hijib Nasri, hijib Bahri, hijib Autan dibaca semua nyingkir nama ku doa da teu aya deui nu kuat ngahilangkeun takdir ti Allah anu secara nilai besar-besaran dina waktu perang mah banyaknya berdoa ya awi teh ditulisan ku doa awi nu bade dianggo perang teh lain serang moro careuh ayeuna nu morona kitu salat-salat asal beunang kumaha careuhna terus tapi nu moro careuh mawa tulisan Arab di doa heula careusan diteungel ge geus paeh. Maka Jepang jeung Belanda kurang kumaha teknisna, kurang kumaha picikna, kurang kumaha biadabna, kurang kumaha pinterna. Budak di Jepang SD geus bisa nyeun mobil. Budak nu urang mah 70 tahun can bisa nyeun mobilan. Bakat ku palinter, tapi eleh we tetep di Indonesia mampu karena bersatu, Indonesia bersatu, semua elemen masyarakat gabung nepi ka harita. Pak kuat jeung pak gede-gede jasa akhirnya setelah merdeka. Nu hiji nulis dina sisi panto ditangerkeun dina tampir harita ditanggalkeun dina tampir can aya baliho saperti ayeuna dina tampir ditulis Pancasila tetap jaya aya 15 lemur anu nyeun Pancasila tetap jaya cek Mang Emen da aing milu ngamerdekakeun Indonesia teh nulis deui unggal kampung aya 15 dina tampil sadaya Pancasila tetap emen gitu.
Jadi tak ulah dikitu-kitu merdeka mah merdeka we jaya milik bersama lain si emen. Ngertos tuh pada disebut emena, lain emen bersama, bukan untuk seseorang, bukan untuk satu provinsi, satu kota, satu kabupaten, bukan, untuk semua, bagi semua. Laras nah, jadi bersyukur semua. Harus deh. Nah, bakat ku era tama era orang Belanda ninggalkeun Indonesia ku sababrek ditukeran jeung lemurna teu daekeun cek urang Belanda sok rek dibawa sagala ti Indonesia ka negeri kuring mawa kolor wungkul ka dieu asal ulah ditaranyakan tetap urang Indonesia nolak. Bakat ku isin anjeunna ngadambel kenangan daripada teu mawa kenangan pi omongan ke di akhirna sehingga bisa jadi kenangan nepi ka ayeuna sok dianggo dina hajatan di mana-mana utamina di kampung ceuk Belanda kuring rek ningakeun tapi izinan heula di Indonesia rek nyieun heula pepelakan rek melak cau naon tah rek melak naon tah ceuk Jepang cau naon tah pelak cau Jepang kan pikana gaya cau Jepang. Katanya zaman Jepang harita begitu bubar Jepang melak cau disebut cau naon. Cacak lamun harita pas emen anu ngamerdekakeun Indonesia berangkat ke negeri na emen didinya teh cau naon. Cau emen. Untung Jepang. Warasa. Cek Jepang, cek Belanda, kuring ge moal eleh, rek ninggalkeun Indonesia tamating era lamun nganyang deui ka dewe, sugan we mun keur lieur kereneng teh haus dina waktu siang, arek papelakan kuring ge. Ngadamel anjeunna ge kegiatan jeung kenangan di Indonesia melak sirsak disebut nangka naon? Walana. Tuh. Jadi walana melak naon? Tangkal. Naon? Nangka jadi walana. Jepang melak cau naon. Ceuk urang Banten aing kuat bedog Banten teh jago kuring ge. Neutekan pejit Belanda ge bisa ceuk urang Banten nyieun melak cau Ciomas. Ngartos teu? Matak aya cau naon? Cau Omas. Ngartos teu? Sadaya daging ngiring, tapi walaupun kumaha wae tidak perlu ego-egoan sendiri, tetap merdeka milik bersama. Teu bisa diakukeun ku Mang Emen tadi teu? Tetap we Pancasila tetap jaya. Teu aya bahasa Pancasila tetap Emen jaya. Karena geus merdeka, dacan merdeka mah salat ge teu kaganggu, mata teu pantes lamun geus merdeka salat masih keneh teu dijalankeun, salat masih candaek berjamaah. Mana arti kemerdekaan teh? Leres teu? Oh caritana geus merdeka baheula mah wajar keur salat aya nu nyerang Belanda Jepang, da teu jadi salatna teh karena kiai nagara dibunuh dipencit. Nepi ka anu adan oge di Sipatujah pas serangan Belanda datang kan teu jadi salatna. Nuju hayya ala sholah darobah alutan Belanda geus ngal hayya walana. Jadi walana nu datangna teh hayya ala sholah teh jadi hayya walana. Datang walana gitu. Itu keur penjajahan wajar gitu teh. Tapi nama geus teu wajar deui malah kurang ajar di salat ditinggalkeun carita geus merdeka. Leres teh? Naon atuh artina nanti untuk kita pulang kepada Allah yang disampaikan tadi. Izun fid dunya bikasratil mal wa izun fil akhirati bikasratil amal. Seseorang akan berharga dengan keegoanana di dunia karena banyak harta, luhur pangkat. Seseorang akan berharga di akhirat di hadapan Allah karena banyak amalnya. Yang dituntut oleh Allah dan dianjurkan banyak harta, banyak amal. Rasa jangan banyak harta tidak punya amal, apalagi tidak punya harta tidak punya amal. Tadi eta mah anu kahiji penyakitna dina sirah pusing-pusing bulu na kitu aya eta mah dugul ngaranna tuyul gitu. Ngarasa tidak punya arti, tidak berfungsi di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita bersyukurlah kepada Allah, tingkatkan syukurna, tingkatkan aktivitasna, tingkatkan kesatuan persatuan anak karena merdeka itu bukan hadiah, tapi merebut kemerdekaan itu susah payah, jerih payah. Maka bahasa lagi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi dibangun heula naonna? Jiwa, artinya hatinya dibangun, lalu badannya, fisiknya, bodinya. Nah, setelah dibangun dua-duanya, baru bisa mengalahkan Belanda
Jepang. Jadi jangan kalah. Ari carita Indonesia merdeka, merebut kemerdekaan mampu, mencit belana Jepang dina tuur, tapi sholat subuh teu kuat. Balasa, itu tidak ada arti daripada kemerdekaan. Paham gitu? Da urang teh bakal maraos. Silakan diselenggarakan dengan bagaimana cara yang penting, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita wajar hiburan, kita wajib bersyukur. Yang dilarang mah ngufuran. Mudah-mudahan hiburan parantos aina oge syukuran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup Indonesia. Merdeka. 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 Satu kali merdeka tetap merdeka. Setuju teh Kang Aros? Kang Aros mun teh cios kamari baju ihram baru teh katingali ti loteng. Kalau bersyukur mah silakan. Silakan kita doa sugan we geus merdeka mah bisa umroh. Amin. Bisa ka Mekah. Ngartos teh. Anu dilarang mah teu dilancingan. Leres teh. Karakter A kamari mah. Pawe 02 mah karakter ditinggali ke nu kumaha kumaha. Baru nabi teu ngamera ti luhur. Wah HP jadul teh geuning ti luhur. Alhamdulillah ningali kesemangatannya bagus. Pokoknya mas semangat 1945 we mah. Sing kuat partainya gitu. Kade sing kuat tangkek pingping deui kade ulah bakal lireun jadi RT teh kade. Daripada lireun mending maot. Tinggali bahasa lagi. Ini nama Randi itu judulnya. Ini namanya tuh. Merdeka atau daripada maut mending hirup. Saan hayang paeh hareuseun. Nu gelo ge hayang hirup kumaha urang nu normal. Cirina nu gelo hayang hirup di Ciamis aya jalur kareta api bade ka Tasik. Aya nu gelo keur ngagaro dina rel kereta api. Begitu datang kereta api kan lompat. Cek urang mah nu gelo mah tong kudu lompat. Hedan we kereta api ge kunaon pangateu di hedan sieun paeh. Balaseun. Sieun paeh pangateu di hedan teh. Komo urang sehat. Balaseun. Komo urang sehat. Harus hati-hati da mati mah bakal ieu moal aya maut kalepasan. Moal aya maut di tengah umur. Maut dina tungtung umur sadayana ge. Tapi tungtung umur memeh datang siapkeun amal untuk bekal di akhirat. Terus teh. Nah, gitu. Insya Allah semangat ini mudah-mudahan dibawa kemana-mana. Mencari nafkah untuk istri jangan sampai terlantar dan kelaparan. Semangat kerja, mencari nafkah untuk anak supaya bisa sekolah pesantren kuliah di perguruan tinggi. Semangat ini bawa ke bisnis kita, di mana bisnis dunia bisnisnya kita olah dan kuasai, bisa nyumbang deui leuwih gede kanggo syukuran. Leres teh? Barang-barang kita sama-sama gabung, kita rame-rame senang resep di dunia diobrolkeun saena jelema di dunia maot teh ciri husnul khotimah. Lamun diobrolkeun awana eta teh ciri suul khotimah. Lamun lila cantuang we modal ayeuna ngaranna teh seul khotimah. Terus pilih jadi seul khotimah. Tidak, urang ngadoa we nama. Mudah-mudahan syukurna ditampi. Hiburan anak jadi penggembar mana, kufurna teu aya di sadayana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innahu qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dimohon berdiri. Mangga orang sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
sholawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Hadirin dimohon bayin tapos kamling lalu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.